Subhanadzil izzati wal azamati wal haibati wal qudrati was sultan wal kamal wal jamal wal kibriyai wal jabarut wa la yanumu wa la yamutu abadan. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Sareng-sareng subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum wa tu'intabahu ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbatan wa ma'rifatan bi amama jamil masyayikhina wa mursidu wa murabbi arwahina na'ni ashabal fadilah wal karamah wal barakah na'ni asyidi syekh Muhammad Abdul Wasif Maslul. Mudah-mudahan mantena sing dipanjangkeun yuswa dunyana, disampurnakeun kasehatan zahirna. Salami na Allah Subhanahu wa taala ngagolontorkeun karomah sinareng barokah kanggo mantena, kanggo kapriyogian urang sadayana. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dipayunan para alimin ulama, para ju'ama, para asatidah, para ikhwan wal akhwat, zakirin wal zakirat, muslimin wal muslimat, anu hapunten ku abdi teu disebatan hiji-hijina ku sabab nu kanu bumi teu mere tulisanana jadi teu disebatan. Apunten mangrebu nuhun laksa ketika bingahan abdi jasa silaturahmi ka ieu tempat. Mudah-mudahan urang sadayana nu hadir di ieu tempat, khususna para alimin ulama di ieu tempat, wabil khusus di sohibul hajat, sing dipanjangkeun yuswa dunyana, digampilkeun segala urusan dunia, semuanya urusan akhirat, diberkahkeun sagalana, sadayana, salamina. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para sepuh anu samirahu, alhamdulillah urang sadayana tiasa kumpuriung di ieu tempat ngalangkungan kudrat sinereng iradat Allah Subhanahu wa taala, ngalangkungan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang sadaya tiasa kumpuriung, mudah-mudahan urang sadayana kumpuriung di ieu tempat sing janten amal soleh nu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Naos mantos nembe dua oge panjang, cekap nembe oge. Abdi mengadongeng we silaturahmi ka sepuh sadayana. Alhamdulillah walaupun teu acan beres ieu bumi tos dianggo syukuran. Syukuran naon? Syukuran imah can jadi. Alhamdulillah komo mun tos jadi cacak-cacak setengah jadi oke. Jauh bisa syukur kieu. Komo ke kumaha syukuran jadina. Itu alhamdulillah bapak-bapak nu pikir kamu poek we. Dinu poek, nu resep dinu poek manaon amina? Juri. Kabatur teh gitu. Nu resep dinu poek mah nyumput amina teh. Ieu mah juri we kabalan oge. Alhamdulillah urang sadayana tiasa kumpuriung di ieu tempat teu aya sanes seja mensyukuri nikmat. Di zaman kapungkur Siti Rabi'atul Adawiyah, saur masyarakatna, saur muridna, mun urang macet mustamina tumaros ya Rabi'atul Adawiyah, wahai Rabi'atul Adawiyah, nu kumaha sih ari jalmi anu tiasa mensyukuri nikmate?
Menurut Siti Rabi'atul Adawiyah nyaeta jalmi anu tatkala munang kasenang teu senang-senang teuing, tatkala sedih teu sedih-sedih teuing, tegasna mah mustawan lempeng we. Ibu hoyong janten jalmi senang aturan rebeh wae. Bapak-bapak, bapak-bapak caket. Bapak-bapak hoyong janten jalmi senang. Teu boga duit kudu duai hoyong. Teu boga hutang teu mikiran hutang hoyong. Teu boga beas angger senang hoyong. Ah eta nu kitu teh jelema saking ku senangna seuseurean di sisi jalan. Saha teh? Gelo. Da teu normal lamun di dunia hayang senang salilahna. Da di dunia mah tempat anu berjodoh-jodoh. Di mana-mana aya istri, aya pameget. Di mana-mana aya senang, aya susah. Di mana-mana anu ganteng aya, berarti anu orang aya. Berjodoh-jodoh di dunia mah. Lamun jelema hayang senang tuluy mah gelo atuh. Keur naon Allah nyiptakeun senang jeung sedih keur pangenya teh. Tatkala urang meunang ka sedih ceuk Allah teh maneh tadi bere pelajaran sedih. Sedih anu latihan samemeh meunang sedih nu sanyana. Dibere senang latihan. Latihan naon? Samemeh meunang anu sanyana. Di dunia paling urang kur sabaraha puluh tahun sih, jarang nu 100 tahun. Punten, Kanjeng Nabi jumeneng di alam dunia kirang langkung 63 tahun. Tapi punten, Kanjeng Nabi sabah dak ngantunkeun. Cik lamun mah lamun da teu meunang nyebat ka Kanjeng Nabi di alam barzah. Lamun mah Kanjeng Nabi aya di alam itu, lami hirup jumeneng di dunia, nah lami di dituna. Sabada pupusna. Lami di mana? Lami di ditu na da teu meunang nyebutkeun barzah haram. Ka Kanjeng Nabi nyebutkeun asup ka alam barzah. Ari barzah teh antara barzakhul la yabghiyan. Antara naon? Can puguh pi surgaeun, can puguh pi nerakaeun. Ditunda di alam barzah. Mun dina lauk mah diberok heula eta teh. Can puguh pi surgaeun, can puguh pi nerakaeun ditunda we di dinya. Iraha sabaraha lila jalma di alam barzah atuh ngantosan nepi ka kiamat. Lamun maot ayeuna 2000 tahun 2000 we gambil ngeta. Mun jelema maot tahun 2000 pas. Heug kiamat tahun 5000. Berarti ngajedog di jero kubur teh 3000 tahun. 3000 tahun. Lamun mah ngandelkeun bekal ladang ibadah di dunia, boro-boro ka akhirat di kuburan geus beak sia. Beak. Mata mikir. Lamun mah di dunia loba senang-senang, nyawayahna we di ditu. Ceuk Allah teh heuy Mang saha mah diri dia nya. Mang Mod. Hei Mang Mod, sakabeh dosa Mang Mod dihampura kabeh. Dosa sagala dihampura pokoknya. Aya Mang Mod. Atuh aminan kan dihampura dosana. Dihampura dosana kecuali Mang Mod boga dosa saumur hirup pernah ninggalkeun salat sawaktu. Eta mah moal dihampura. Dosa ka kolot dihampura, dosa ka tetangga dihampura, dosa ka sagala sapertina ieu mah dihampura kecuali sawaktu tah kusabab saumur hirup pernah ninggalkeun salat sawaktu. Ceuk Mang Mod alhamdulillah ternyata dina neraka sakali ninggalkeun salat teh 500 tahun. Hirup di duniana paling kur 70 tahun. Rek wani ninggalkeun salat moal. Rek wani moal. Nyaman enggak we boro-boro disiksa. Memeh disiksa kan ditunda dina seuneut. Na'udzu billahi min dzalik. Kitu tah. Jadi di dunia mah moal mungkin antara dua ngahiji, moal aya senang, hungkul moal aya sedih. Hungkul di dunia mah berjodoh.
matak Allah mere sedih. Nomor kedua nitah alias nganyetkeun ka hambana sangkan maneh sugan we dibere ka kuring madaek balik ka kuring teh, alias inna lillahi wa inna ieu mah inna lillahi teh tatkala tita ajong we, tatkala menang musibah, tatkala aya batur nu maot teu mikir manehna bakal maot. Inna lillahi wa inna ilaihi, padahal lain eta maksadna. Nu paling penting, itu penting tadi maksadna. Nu paling penting salilana urang kudu bisa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ka Gusti Allah saban menit, saban detik, saban detak jantung. Abi gaduhun guru tadi disebatan Syekh Muhammad Abdul Basyepullah Masrur. Mantena sholat subuh ngangge wudu isya atau selangkung ti 45 tahun. Sholat subuh ngangge wudu isya berarti teu batal ti isya dugi ka subuh. Malihan salami langkung ti 45 tahun can pernah ngalampangkeun tonggong komo dina kasur. Ngalampangkeun tonggong urang kan paling nikmat eta. Ngalampangkeun tonggong can pernah ngalampangkeun tonggong alias salat subuh ngangge wudu isya. Abdi naros pribadi pangersa kunaon betara pulem sok pulem mah da panon aya hakna. Mohon maksana teh dugikeun ka kitu. Abah mah sieun teh dua. Sieun ku dua perkara. Nya sieun teh ku dua perkara. Naon manawi nomor kahiji ari sare teh dulurna pae. Loba sare loba pae. Sare wae pae wae, sare terus pae terus. Surpun guru di Cikatomas mah lolobana jelema hilir mudi ka kaler ka kulon ka kidul ka wetan ka pasar ka pasir ka kebon ka mana-mana teh disebutna bangke berjalan. Naon sababna disebut bangke berjalan? Ari jasad lempang ka ditu ka dieu, ari hate tara eling ka Allah. Boro-boro di luar salat, cacak-cacak di jero salat oge kakalayangan tuluy. Bangke berjalan teh kitu. Maka guru penting aya tilu. Hiji aya guru tantu, nomor kedua aya guru bantu, nomor katilu aya guru khusus. Mana anu disebutkeun guru tantu? Madrasatul ula. Madrasah pertama teu aya sanes nyaeta ibu rama. Kullu mauludin sakur-sakur nu dilahirkeun eta teh aya dina kaayaan fitrah. Fa abawahu yuhawidani aw yunasirani. Mangka kumaha indung bapakna rek diislamkeun, rek diyahudikeun, rek dikristenkeun, rek dijadikeun tukang mabok, rek dijadikeun sagala rupa, kumaha ibu rama. Ibu rama disebutna guru tantu. Nomor kedua aya guru bantu. Ngabantu mana? Asalna teu tiasa ngaos Quran ku para ulama, para kiai, para ajengan diajarkeun alif ba ta sa. Teu apal ilmu sholat diajarkeun ilmu sholat, teu apal ilmu puasa diajarkeun ilmu puasa, teu apal ilmu matematik diajarkeun matematik. Di pasantren sareng di sakola itu disebutna guru bantu. Ngabantu naon? Ngabantu keur kahirupan dunia, lebih-lebih keur kahirupan di akhirat. Itu guru bantu. Nomor katilu na guru khusus. Mana disebutkan guru khusus? Guru khusus teh nyaeta guru anu eta guru tiasa janten wasilah ngadugikeun ruh urang dugi ka Gusti Allah. Itu mana Kanjeng Nabi gaduh guru khusus. Saha Kanjeng Nabi guru khususna? Malaikat Jibril alaihissalam. Tatkala Gusti Allah bade ngalungsurkeun naon nami teh ayat Quran anu paling pertama alias wahyu nu paling pertama dilungsurkeun ku Gusti Allah ka Kanjeng Nabi teu langsung ku Gusti Allah. Pertanyaanna, tiasaeun teu Gusti Allah langsung ngalungsurkeun ka Kanjeng Nabi? Tiasaeun teu?
tiasaeun tapi wabtagu ilaihimul wasilah. Gusti Allah ngajarkeun ka umat Kanjeng Nabi bahwa sagala rupa kudu aya wasilah. Naon diajarkeun ku Gusti Allah ngalangkungan malaikat Jibril nu paling pertama ayat pertama teu aya sanes nyaeta Iqra bismi rabbikal ladzi bismi rabbikal ladzi khalaq. Naon Iqra nya kudu dibaca. Naon kudu dibaca ayat tersurat jeung ayat tersirat. Mana nu tersurat? Sepakat kebanyakan ulama nu nyebatkeun 6.660 ayat nu disebat Al-Qur'an. Mana nu tersirat? Ya sadaya alam ieu nu katinggal nu ka kuping nu karasa. Nah, dilungsurkeun nomor kahiji Iqra. Nganu langkung unak utami di antara dina Al-Qur'an nu jumlahna 6.660 ayat, 60 ayat. Gusti Allah Kanjeng Nabi kantos ngadawuh afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Pangutama-utamana ucapan anu dilungsurkeun ku Gusti Allah nu dibaca ku para nabi kimemeh nabi kaula di zaman Nabi Adam alaihissalam dugikeun ka kaula sareng Kanjeng Nabi teu aya sanes kecuali la ilaha illallah. Subhanallah sae, alhamdulillah sae ayat Quran sae, sadayana sae ngan di antara nu sae aya anu langkung sae. Itu dah. Hiji, nomor kedua aya bi ismi rabbikal ladzi khalaq, dengan satu nama Tuhan. Mana nu disebutkeun satu nama Tuhanmu? Nomor kahiji nyaeta asma Allah. Cik ibu-ibu atau ibu-ibu masuk tawado sok rarepeh. Ari asma Allah jumlahna aya sabaraha? Aya 80 saur saha. Saur saha. Cek ibu bieu yang lieur sagala. Saur ibu nembe. Dina kitab tafsir Yasin bahwa asma Allah sepusadayana aya 4.000. Mana nu 4.000? 1.000 teu aya nu kuningaeun kecuali Allah. 2, 1.000 Allah maparin khusus ka para malaikat. Atuh bantuan ngitung sabaraha? 2.000 tah kitu 2.000. 1.000 Allah nyimpen di Lauhil Mahfuz. 3.000. 300 dina kitab Toret. Atuh tarik ieu mah ngaroko ongkol. Tapi soraan 3.000. 300 dina kitab Zabur. 300 dina kitab Injil. 88 aya dina Al-Qur'an. 3.889. Embut heula 3.889. Urang candak atuh dina Quran 88 sok tinggal panangan bapak jeung ibu nu paling katuhuk. Lain ieu mah lain ngaramal sanes. Tinggal ieu gurat cek menurut angka bahasa Arab angka sabaraha ieu? Nu katuhuk teh ini ka abi nu panangan masing-masing we. Sabaraha? 18. Ari nu paling kenca 80 hiji, 8 tambah hiji, 9 hiji tambah 8. Berarti salilana leungeun urang ka mana-mana mawawa asmaul. Matak tuh na dicabak anu lain cabakeunana. Bujur anda diragam. Padahal urang ge boga bujur mah. Tinggal naga bujur sorangan. Gitu keneh. Aduh ya Allah. 88. Nganu 88 diringkeskeun ku Gusti Allah. Ismu zatna naon sakan jalma sadar. Mana ditarik kana panangan alif lam ha. Ieu teh leungeun teh. Matak cekolot lamun teu nyaho cilaka 12. Mana nu disebutkeun cilaka 12 teh 12 liang. Mana hiji 2
tilu opat 5 genep 7 8 salapan 10 12 kurang hiji 2 tilu opat 5 genep 7 8 salapan 10 11 12 cilaka 12 teh kusabab kurangna liangna aya 12 naon bisa salamet deui ku angka 12 salosieun teh mana angka 12 huruf la ilaha illallah teh hurufna jumlahna aya 12 eta nu 12 teh matak saur Kanjeng Nabi afdalu ma qultu ma'ana ditulis dina kitab Abu Masar Al-Falaki nomor 8 kalimat la ilaha illallah lam jumlahna 30 abajadun alif jumlahna hiji ha jumlahna 5 sakurang eta hiji lam alif lam 30 atuh ngomong 30 gitu lam alif lam 30 alif hiji ilaha tambah alif hiji 22 tambah lam 30 62 sing leres ieu ge bisi rero salah ngitung sabaraha genep 2 tambah h 5 ila alif hiji lam 30 alif hiji Allah alif hiji lam 30 lam 30 165 ha hiji 165 minimal nu disebutkeun ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira hei jalma nu iman anjeun kudu zikir saloba-lobana zikir loba teh dua makna nomor kahiji anu eta zikir nyumponan kana hak hurufna la ilaha illallah jumlahna 165 minimal itu zikir seueur disebutkeun nomor kedua disebutkan zikir seueur teh nyaeta zikir nu teu aya batasna teuing itu. Daras naon maksudna? 165 teh eta teh saur Kanjeng Nabi arkanuddin salafun. Rukun agama teh aya 3. Mana? Iman, Islam, ihsan. Ka'bah segi 4 tihangna 3 iman, Islam, ihsan. Syariat, torekat, hakikat. Mana nu disebutkan syariat? Syariat mah ieu di tembok. Mana hakikatna eta fondasi. Mana nu disebutkan torekat, nu disebutkan tasawufna ieu di aci can beres ieu imah teh. Berarti karek iman jeung Islam ihsana aca. Mana naon ari hiji teh rukun ihsan. Mana rukun ihsan rukunna nyaeta anta budallah ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ibadah teu ibadah anjeun seakan-akan anjeun ningali ka Gusti Allah, seakan-akan ningal ka Gusti Allah. Fa illam takun tarahu lamun anjeun teu bisa salilana ningali ka Gusti Allah, minimal atuh anjeun teh salamina asa diteuteung ku Allah teh. Lamun salat teu menghadap ka Allah kakalayangan ka ditu ka dieu surah Allah dina Al-Qur'an surah Al-Anfal wa makana salatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah sok sanajan salat di hareupeun Ka'bah di Masjidil Haram saking kudeuketna ka Ka'bah tihang nepikeun ka keuna ka Ka'bah tapi hate kakalayangan ka ditu ka dieu lain keur salat eta teh illa muka'aw wa tasdiyah ceuk Qur'an ieu ceuk Allah kecuali eta jalma teh dianggap siul huhuitan atau tepuk tangan muka eta munafik teh ulah kabatur kan urang gitu teh maka penting dengan guru khusyuk sangkan hate manteng terus keur dati emut keur calik emut keur ngobrol manteng we emut ka Gusti Allah kita eta rukun ihsan nomor kahiji nomor kadua nyaeta 16 naon anu 6 teh rukun iman jumlahna genep ari 5 mah rukun Islam
165. La ilaha illallah 165. Zikir sakali la ilaha illallah dina kitab Tanbihul Ghafilin pami telepat dihapus 4.000 dosa badak. Nah kitab Tanbihul Ghafilin taros ka para sesepuh di dieu sara 4.000 dosa badak dihapus. Tapi la ilaha illallah nu asal maca la ilaha illallah da si Ahok oge bisaeun eta mah. Tungtung seng liang seng pangci seng teko seng barisaeun nu seng-sengan kitu. Nu mana anu diijazahkeun, anu disambungkeun silsilahna, anu guruna nyambung silsilahna ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matak jeung kurang dieu mah aya lamun ibu boga budak parawan tuluy lahiran budak eueuh bapaan disebut anak naon eta? Anak jada. Eueuh teu boga bapaan. Saur Kanjeng Nabi dadawuh bahwa jalma nu teu boga bapa eta jalma nu teu boga bapa teh la'anahullahu li ibni la abi. Allah ngalaknat ka budak, Allah ngalaknat ka murid anu bapakna nu guruna teu nyambung silsilahna dugi ka Kanjeng Nabi. Punten saur dina kitab hadis mah wa kullu ma udifa ila ghairi nabi fa huwa maktumun. Sakur-sakur perkara anu silsilahna teu nyambung ka Kanjeng Nabi fa huwa maktumun, tertolak. Mun dina hadis heug aya nu ngabohong salah sahiji perawi eta ilmuna eta hadisna hadis dhaif. Teu bisa dipake jadi hukum kur jadi fadhailul amal. Oh, lamun terpegat. Lamun terpegat urang guru ka saha ka anu terus ka mana deui? Duh ka atuh teh tiasa nyambungkeun ka Kanjeng Nabi. Fa huwa maktumun. Teu bisa dipertanggungjawabkeun. Maka penting dina ulumul hadis nyambungkeun silsilah eta. Jadi sanes la ilaha illallah asal maca tapi anu digurukeun. Nomor kedua nyaeta bi ismi rabbikal ladzi khalaq dengan satu nama Tuhanmu. Takwa Allah diringkaskeun dina pandangan urang. Mana nu tadi jumlahna asma Allah aya 4.000, 1.000 nu uninga Gusti Allah bungkul, 1.000 Allah mabarinan uninga ka para malaikat, 1.000 nulis di Lauhil Mahfuz, 300 dina kitab Taurat, 300 dina kitab Injil, 300 dina kitab Zabur, 88 dina Al-Qur'an. Anu hijina di mana? Nu hijina disimpen dina qalbul mukmin, fi qalbil mukmin. Mukmin mana? Apakah sadayana jalma mukmin kenging eta? Punten mangrebu-rebu punten. Henteu mata ka hate teh boga gawe ngalayang we dulu da can boga gawe. Punten. Ieu naon namina? Ieu teh naon namina teh? Gaya kua. Ieu cai gaya kua. Cik lamun meser ka warung ieu pangosna sabaraha? 500. Lamun cai herang di sina. Lamun dieusian ku jus ieu sabaraha pangosna? Sakieu. 1000. Wah, tara meuli jus akang mah. Sakieu sabaraha? 5.000 lah paling. Lamun dieusian ku madu ieu kitna sabaraha? 60.000. 60.000 aya. Kumaha lamun dieusian cibolomberan? Tai jeung ciompol sabaraha? Mun akang ngajuara ka anu beli moal. Moal mun dibere hayang teu. Mun dibaledogeun teu hayang mari oge. Rek naros ka urang sadaya anu ada di dieu. Ari dina jara beuteung urang naon sih? Berarti urang teh eueuh hargaan. Eueuh hargaan. Kumaha carana sangkan urang aya hargaan? Punten kertas Quran. Quran teh kertas. Buku-buku nu sanes sami kertas. Cik lamun kana buku nu sanes aya tulisan duit 1.000, aya tulisan salat, aya tulisan ngadoli maling zina. Bapak jeung ibu wantun nyoekeun teu kana eta kertas. Wantun ngarikeuskeun teu. Doraka moal wantun incak teu. Wantun ngaduruk teu. Naon sababna? Kertas ieu tulisanna campur ieu. Tapi aya kertas nu dibendelkeun dina Quran, sami eta ge kertas. Ditulisan tapi kalam Allah, wantun nyoekeun teu. Wantun teu. Wantun ngarikeuskeun teu. Wantun incak teu salembar. Wantun ngaduruk teu.
Naon sababna? Dina eta kertas aya kalam Allahan, aya asma Allahan, aya kalam Allahan. Kunaon jelema tatkala maot aya sakaratul maut? Gambaran dina eta buku sagala aya. Akhirna ku malaikat disoehkeun didudut nyawana. Cabut nyawa aya sakaratul maut. Naon sababna? Atuh wanieun da sagala aya dina rohna. Diasupkeun ka alam kubur ceuk malaikat, man rabbuka, saha pangeran maneh. Teu apaleun beureun malaikat urang bageus ibadah di dunia nya. Matak ditanya man rabbuka, dina roh urang eueuh tulisanna naonna. Mataku para ulama ditalkin lureun kuburan, sabatakallahu bil qauli tsabit, yusabitullahu fil hayati dunya. Mugi netepkeun Gusti Allah ka anjeun 3 kali dibalikan deui. Sabatakallahu bil qauli tsabit, sabatakallahu bil qauli tsabit, sabatakallahu bil qauli tsabit. Mugi netepkeun Gusti Allah ka anjeun. Mugi netepkeun Gusti Allah ka anjeun. Mugi netepkeun Gusti Allah ka anjeun kalawan ucapan nu geus ditetepkeun tatkala hirup waktu di dunia. Mun di dunia na can ditetepkeun eta kalimat la ilaha illallah. Nya wajar ditanya di jero kubur, saha pangeran maneh? Dawuh tulisan dina rohna. Mata kuantun dicabut, ditincak ku malaikat, didulu malahan mah. Eueuh nanaonan di dinya sagala aya dina amalna. Tapi lamun dina kertas aya kalam Allahan, roh urang geus sabatakallahu bil qauli tsabit. Yusabitullah fil hayati dunya, keur waktu di dunia keur hirup. Roh urang geus ditulisan kalam Allah, malaikat moal wani nyabut, moal aya sakaratul maut, moal ditanya man rabbuka. Cek malaikat lain maneh nu aya hargaana, urang lain sieun ku maneh, pedah dina roh maneh aya tulisan la ilaha illallah. Yusabitullahu fil hayati dunya, ditetepkeun keur waktu hirup di dunia. Kasaha? Ka guru khusyuk. Nu tadi salat subuh ngangge wudu isya. Abdi mah sawengi kitu sanggup dah. Atuh tadi ka dieu emang can batal lu gawe ieu kan sakedeung deui sigana hoyong kahampangan. Sigana sakedap deui hoyong hitut lah hoyong naon. Ieu langkung ti 45 tahun. Alasanna naon? Nomor kahiji nu tadi ari dulu ari sare teh dulurna paeh, ari sare teh nyaeta dulurna paeh loba sare, loba paeh sare wae. Paeh wae sare terus, paeh terus. Sieun teuing ieu hate, sieun teuing ieu rasa hilap ka Gusti Allah, sok sanajan sakiceuk soca. Alasanna teh eta. Naon? Ngajaga hadirna hate, ngajaga hadirna rasa sasarengan sareng Gusti. Eta alasan nomor hiji. Kusabab dina kitab Minnatus Saniyah, sarah dina kitab Wasiatul Mustafa, tidinya nyarios bahwa doraka pangbadagna lain jinah, lain ngabunuh, sanes judi. Doraka pangbadagna nyaeta ghaflatullahi ta'ala walau kana bi tarfal aini. Poho ka Gusti Allah sok sanajan sakiceuk panon. Sigana tong beberahkeun maksiat urang. Keur salat oge doraka hungkul. Rek nepi ka irah eta kitu. Hiji tah. Nomor kaduana sieun teuing tinggaleun berjamaah subuh. Abi mah lok-lokan berjamaah subuh. Sakapeung berjamaah sakapeung gitu. Ieu mah sieun teuing. Maka tatkala dikumandangkeun azan hayya 'alas shalah teh tos ngadeg. Di mana-mana beres hayya 'alas shalah salat sunat langsung berjamaah sadayana sapak di mana-mana. Abdi berangkat ke Masjidil Haram, timimiti adzan dugikeun ka qomat, taroskeun ka haji. Sigana mau dipake tawasul aya sigana. Di antara adzan jeung ka iqomat teh. Terus rek salat awal waktuna mana? Geus beak. Cek dina kitab fikih mah nu disebutkeun salat awal waktu teh wudu, adzan, wudu, nutupan aurat, salat sunat, terus Allahu Akbar. Ieu shalawatan pula. Ieu lillah atuh beakeun waktu awal waktu teh. Itu nomor kedua nanya eta sieun tinggalin berjamaah subuh. Aduh, mudah-mudahan urang sadayana salamina sing kenging karidwan Gusti Allah. Hapunten ka para sepuh sadayana, abi nyanggakeun silaturahmi, hapunten ka Sohibul Bait, Sohibul Hajat, mudah-mudahan
pengorbanan perjuangan urang sadayana khususna Sohibul Bait sing digentos ku Allah anu langkung-langkung berlipat ganda di dunia sumbawana di akhirat. Hapunten anu kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.